Ingat gitu, yen urang teh isuk pisan gitu nya. Nah, timnas Garuda gitu nya, timnas Indonesia main balana teh dinu kualifikasi Piala Dunia teh bakal ngalawan pasukanana Kakek Sugiono. Jadi isuk teh urang teh bakal ngalawan ka hiji anak incuna Kakek Sugiono. Jadi lawan teh. Sekeseler na Kakek Sugiono, kaduana eta teh mantan alias urut penjajah atau nu ngajajah negara urang baheula. Nyaeta negeri matahari terbit Jepang. Jadi si Beckham maksudna teh di Persib teh main malahan mah dipuji pamujian trending nih Beckham trending si Beckham teh trending pancek aing mah moal salah ngalatih jelema emang dilatih ku akang teh cinanan bubur menisada jika nu mukbang apan suara kopi mah nah nya suara kopi bersarua jeung suara eta Cara Ari strategi mah sigana mah jauh beda. Misalnya dua pertandingan yang terakhir saacan kamari jeung Cina teh gimana? Bahrain. Informasi kan anggar 3-4-2. Kamari jeung Cina 3-4-2 sarua. Haraeun gitu saumur-umur saya lanjut timnas bikin ke umur kieu. Ngalaman nempuh pemain timnas Indonesia bikin gak bisa ngurung Australia, bisa ngurung Jepang tinggal ke gitunya, bisa ngurung Jepang gitunya, bisa ngurung Cina gitu. Eta tim-tim anu baheula mah urang boro-boro kaku. Urang 70 ting baheula mah diserang we eta teh. Asia Tenggara ge ribu baheula mah ku Thailand lagi temenge baheula. Ku Vietnam nih Malaysia ge dilewe. Ku harimau malangbong. Ayeuna mah ku harimau malangbong teh bekiri ku geus teu kuateun ngalawan mata riris meureun di Kongres ngawangkong teu beres-beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Para wargi sadaya. Aduh, pemirsa Kongres tepang deui sareng simkuring sabaraha kanca. Dina acara Kongres ngawangkong teu beres. Para wargi dina danget ayeuna aya keneh wae da ari pembahasan begini nya gitu. Teuing naon arek dibahas ayeuna ngan anu jelas moal jauh tinu masalah permengbalan. Mengbal urang nya. Sepak bola deui. Sepak bola. Masih keneh jeung simkuring lah biasa we. Kang Budi Dolbon. Budi Dolbon. Ulah. Mang Lingga Hermawan. Artina naon teh? Ari Lingga teh Tugu Hermawan. Ari Hermawan Ari Her teh cai. Ari Mawan teh seungit jadi cai anu seungit. Dina Tugu aya cai anu seungit. Buku batu sih ada Lingga masa bener namanya. Da zaman hari tadi cieun teh tina batu. Oh gitu. Marukan kumaha. Jadi aya si eta pasti aya nu seungit. Seungit. Pokoknya saha uang cing saha sok nepangkeun atuh. Nepangkeun. Mau ganti wae kumaha. Jangan ae. Anggerkeun Bang Aldo Galendo teh asli ti Pangandaran. Galendo Pangandaran Ciawi nya deket tangan. Jadi ekspor. Kemarin ke mana? Minggu kemari mah di Lembang sih. Parongpong keur aya syuting. Gaya syuting. Artis ya. Mohon para wargi hapunten nya. Kuring kamari mah teu bisa ngilu ngariung, ngilu ngawangkong, da keur aya biasa hanca. Keur aya hanca gitu. Talesan aya hancana teh nya syuting gitu. Artis walau ora ieu pamingat teh. Artis naon?
Artis segala Eh, aya. hari si kakek eleh tuh. Eleh si kakek. Eta Kang, urang teh jadi ayeuna teh biasa ngomong-ngomong si kakek. Nya. Jo inget Jo inget gitu, yen urang teh isuk pisan gitu nya. Nah, timnas urang, timnas Garuda gitu nya. Timnas Indonesia Heeh. main balna teh dinu kualifikasi Piala Dunia teh bakal ngalawan pasukanana Kakek Sugiono. Iya rada menarik ya obrolannya. Kakek kan Sajabat nanti aki-aki ya. Jaba mantan sih eta. mantan eta Mantan. artis. ngejajah Mantan ngajajah. Bener. Mantan Jadi ngajajah. isuk teh urang teh bakal ngalawan ka hiji anak incuna Kakek Sugiono. Dilawan teh. Not ieu sekeseler. Sekeseler na Kakek Sugiono kaduana eta teh mantan alias urut penjajah atau nu ngajajah negara urang baheula. Nyaeta negeri matahari terbit Jepang. Oh. Si Yapon hari Iya. si kakek Sugiono mantan naon Mantan manehna mah. Mantan bobotoh. pokok Betul. Jadi urang teh isuk teh timnasnya bakal ngalawan Jepang. Ah, anu jadi pertanyaan kuring. Timnas anu kamari dipanggil ti Persib jadi henteu gabungnya. Akang kamu naon? Jadi teu gabung. Ya tahu, malu tahu. tahu. Oh, kamari teh akang teh diganti lah ku Marcelino KW. KW Super. Oh, Marcelino. Jadi si Beckham maksud akang teh nu ti Persib teh main malahan mah dipuji pamujian. Nya. Trending nih Beckham Pasti lah trending. Si trending. Beckham teh Trending. pancek aing ngomong salah ngalatih jelema. Emang dilatih ku akang teh. Cinanang bubur. Mang nanang kupat tahu. Kupat tahu. Nanang kupat tahu urang Aing ngalatih. ampun. Yang Persib Junior ari. Akang mah percanten lamun ngalatih kuda rengong, percanten tapis kuda rengong teh. Si Jamur, Kan udahna teh eueuh nu bikang. oh, da ipis iman. Tipis rumah saya di mana kan. Masa itu sih man. Aduh. Nu geus-geus ge ngukut kuda bikang mah gitu. Gitu. Ngukut hiji jadi tilu teh ningan. Nah, cenah kuda teh jalan jadi tilu. Eta da ipis iman. Sok aku Oh, ngatus ya. Lamun bener mah Jadi si Beckham teh kapake pisan lah nya. kapake alhamdulillah eta salah satu kebanggaan orang Bandung, kebanggaan orang Jawa Barat, kebanggaan pemain Persib gitu aya nu dipanggil timnas, di timnasna mainna luar biasa, gacor. Gacor. Jika Zeus gacor. Pamujian lah lawan teuing si Beckham eta. Jadi blokir juga Temenangnya namanya. tah gitu kan. Kemungkinan tah ayeuna meureun urang bahas kurang leuwih nama meureun prediksi lah cek bahasa gaya nama. Oh, benar. Prediksi Indonesia ngelawan Jepang gitunya. Kumaha ke strategina Patrick Kulipret gitunya. Terus naon deui susunan pemain nu bakal dipaenkeun jeung prediksi skor biasa gitu. Itu kan urang kawitan nu kahijina mah urang bahas strategi. Cikan sok kumaha. Iya ahlina. Heeh bener. Iya. Ahli strategi teh. Lalora. udah lah Ya. Moal otakna sih mah moal ieu mun teu udud. Mun teu udud. Udud naon eta? Lah, Lain sponsor lain. punten para wargi teh cenah sponsor pisan ieu teh nya. Apa eta? Teh pembegang. Langsung. Ieu teh nanti teh gelang. Hah? Skincare Acan pohoan wae. Ya weh lah tuh kopi kapal abdi ya. Kopi kapal abdi lah ya. Suruh putih lah kopi. Malah mantap. Menisada. Jika nemu bang. Ah, apaan suara kopi mah? Nah ya. Suara kopi bersarwa jeung suara eta. Sarana Ngompol kan sok ngompol hiji deui. Amun anggeus ngompol. Ngompol hiji deui. Hari pertama merenang urusana jeung permalam Jumatan eta mah. Malam naon ge? Aing masa inget teh. Oh gitu. Iya, dua kali.
Racun. Racun, ya mengol, viral. Benar. Tak itu air rumah saya si Iman. Jadi segala Mana po, we, asal po, gitu. Asal po. Tak gitu. Si kumaha yo. Prediksi Naon yo. prediksi? Ya cik strategi nu bakal diterapkeun ku Patrick Kluivert ngelawan Jepang kumaha cik. Ari strategi mah sigana mah jauh beda. Masana geus 2 pertandingan. Yang terakhir saacan kamari jeung Cina teh nya. Bahrain. Kemarin informasi kan anggar 3-4 2 hiji. Kamari jeung Cina 3-4 2 hiji sarua. menangnya anger hiji 0 gitu. Nah, Tapi permainan indah ditonton. enakeun mari masih. Jadi strategi mah kemungkinan Nya mah jauh beda. naon beta seberapa? 3-4 2 hiji. 3-4 2 hiji. 3-4 2 hiji. Cik, kira pasangan kan? Kayak orang rada di mistik lah. Di mistik. Tukang si Rido, Ah. si Jes, si Syabner, Syabnernya eta lah paling. Jadi meren nyerang menguasai bola tetap sok sanajan ngalawan Jepang ya. Tapi teu mau pohokeun pertahanan gitu. Jadi kasaimbangan teh bener-bener terjaga di 2 pertandingan terakhir ya nu ketika baca nu katingal lawan Bahrain jeung Cina katinggalna ge disaprak aya pemain baru anu ngaranna Joy Palupesi. Jadi kepingan pasal anu hilang teh Geus aya. geus aya nama. Geus lengkap. Lengkap. Jadi nyerang teh geus jongjon ya bukan tila menyerang kaserang ripuh. Nya. Aya tuan jeung Cina bahasa di kanang Cina kan urang nyerang habis-habisan. Alus kayak mau formasi lain mah hiji si Perdong teh capek teuing. Nya. Make 3 back teh Perdong kan jadi sayap. Nya, jadi sayap. Untuk jadi fullback itu tukang Nya. harup balik. Nya eta nu capek mah nya. Ya gitu kaduana jeung nu nyerang teh leuwih jongjon. Iya. Kan nu kamari-kamari mah ya termasuk ngalawan Cina nu di kanang Cina. Nyerang urang penguasaan bola jauh tapi serangan balik repot. Ai kamari mah kan penyaring jelas acan kabek saya eta si Joy Palupesi. Benar. Gitu. Jadi bang sebutna teh nya bok-bokna simple mainna teh teu kitu-kitu teu pancarake lah. Loba tapi efektif gitu. Si Joy Palupesi teh di mana teh? Di Walanda. Oh. Walanda turunan Walanda. Bro, naturalisasi. Tapi manehna boga darah di Maluku. Waktu tinu ngaranna geus Pelupesi. Paneta mah marga di Maluku gitu, Pelupesi, Salam Pesi gitunya. Salam leleuputan, Matulesi. Salam sono. Salam tepan begini. Gitu. Ai salam sono mah ada sono pasti ini. Sono sono ngajang, sono patepang di ranjang. Dia tahu ranjangan di itu teh lah. Mending tong di ranjang. Jadi kan pengaruh jabe gua. Apa eta bagian tina strategi Strategi. Eta jadi salah sahijina teh formasi eta teh mengarahna mana konsentrasina karena keseimbangan antara nyerang jeung bertahan back meureun fullback teu carape teuing gitunya posisina teu capek teuing jadi sayap murni lah teu make fullback terus pemain tengah meureun nyambungkeunna teu jauh teuing antara pengatur serangan teh si Hayen jadi jongjon aya nama ngatur serangan teh teu lieur mikiran teuing bertahan gitu eta kaleuwihanana ayeuna nu posisi nomor 10-na kamari kan model Ricky Kambuaya kan geunaheun gitunya mainna jongjon cek saya mah man of the match kemarin Ricky Kambuaya. Tapi lamun ningali karakter menyerang gitunya pas si musuh atau si lawan nyerang deui eta kumaha kira-kira yang bisa ngarupan ku back tilu? Mungkin lawan ini mah nyumput. Kan kurang aya gelandang bertahan ya sama mutus. Oh, jadi aya gelandang bertahan ya penyaring lah. Samemeh nepi ka back teh aya gelandang bertahan eta. Anu bagian nyaring serangan gitu. Akhirnya kan bola ke hareup nepi cuman kamari ngalawan Cina memang kurang klinis dino penyelesaian akhir. Peluang mau abut bet ngaladek tukang. Ti hareup itu kan. Ih, ti hareup tukang. Peluang sama baru. Ngan heuh meureun kahiji meureun kurang klinis ti urangna kaduana kiper Cinana lumayan gawena rada kapake gitu. Jeung back Cinana kan komplek defense kamari Cina defensif pemain teh komo babak hiji mau parkir bus we. Pemain naeun kemarin aja nepi ka teu karasanya. Teu karasa tuh
Jual bea kopi 5. Jangan suka rasa jual blok. Tibra. Gitu. Tah da uing mah hampura da teu lalajo. Yo, di Hampura. Yang Jika nama bisa barakali make formasi eta teh rada cocok. Cocok. Beda jeung pas ngelawan Australia. Kan cenah si Pelupesi tambah di gua nyerang ke Australia wanian teuing. Tempo diserang Australia pemain Eropa unggul. Tapi kakaraeun gitu seumur-umur saya lanjut timnas bikin ke umur kieu. Ngalaman nempuh pemain timnas Indonesia bikin gak bisa ngurung Australia. Bisa ngurung Jepang tilah keur gitu kayak eleh gitunya bisa ngurung Jepang gitunya. Bisa ngurung Cina gitu. Eta teh tim-tim anu baheula mah urang boro-boro ka urang 70 ting baheula mah diserang we eta teh. Asia Tenggara ge ribu atuh. Ribu baheula mah ku Thailand lagi temenge baheula. Ku Vietnam nih Malaysia ge di lewe. eta. Ku hayu mau melang. Ayeuna mah ribu hayu mau melang beki ribu. Ribu geus teu kuateun ngalawan mata riris meureun di Malangbong atuh. Cisewu sebenarnya eta teh. Harimau Cisewu. Cisewu kan Garut oge. Iya. Terkenal lah. Hayu mau deh. Harimau nya. Tapi nyakeun bae lah da eta mah. Harimau naon ge kitu nya da urang ayeuna sok lamun anu ti Persib geus maung Bandung. Mawa spiritna. Anu ti Persija Macan Kemayoran. Arema? Arema? Singa. Oh, Singo Edan. Apa nama? Geus singa, harimau, macan turun kabeh. Turun kabeh. Gitu. Ari ngaran tim Garuda. Pan kamana kardus teh. Teu naon. Da sama bebas. Sekeseler. Tah kitu meureunnya eta lah prediksi mah kurang lebih formasi sama nya teu jauh beda. Karena Jepang formasi Jepang kemungkinan meureun moal beda ting jeung ngalawan Australia sabab ngadangu masih tim anu basa ngalawan Australia nu diurutkeun tim B eta teh. Jepang teh tim nu basa ngalawan ke Australia teh. Timnas urang teh. Ngurung ke Australia tim B na Jepang, ngurung ke Australia bebeakan dengan pada kacolongan menit akhir. Eta teh tim B na. Nya. Matak urang sok sanajan Jepang ke make tim B na urang tong ngaremehkeun begitu wae. Tim B na wae ge da. Halus keneh Jepang mah gitu. Kan kemungkinan Jepang mah da kahiji kasoho lah negarana sportif. Negarana bener gitunya teu loba drama gitu kieu. Kemungkinan bakal serius ngelawan urang oge sok sanajan manehna geus pasti lolos. Kumaha lamun eleh ke Indonesia poin selunya sabaraha. Iya gitu. Mata kemungkinan Jepang ge bakal toh-tohan menang gitu. Mata urang nya minimal urang mah menang draw ge geus luar biasa. Tong waka mikiran menang lah. Draw we bang. Bisa menang draw kumaha lebih draw kumaha. Bisa menang draw lah. Draw babak aja bakal draw menang. Ya harapan namanya. Tapi kan orang kudu ngukur karena ujur gitu dah. Jadi tetap aya target realistis. Target realistis sama draw. Target realistis. Tapi menang bisa wae kemungkinan menang. Bisa wae. Tidak mungkin kemungkinan gitu. Bola itu benar. Sananya masih kakek Sugiono na keur lengah pan. Naon jadi mau wae kakek udah lalajo si eta mah teu main. Si eta lamun keur lalajo sok kudu babacaan. Mangaya gini. Ada doa lagi Muhammad tuh jelema kitu. Bener. Muhammad metuna ku jin buat ana ieu. Nu mana ieu teh? Geus kitu ieu. Anu jap teh jap. Naon jadi jap ka dieu jap. Ya. Lamun maneh bener-bener ada eta si jap teh. Maneh bener-bener nanda tangan janjian ning Garjati. Ngomong ke Abah. Si Abah dengan gayanya. Dengan pedenya. Ijuna teh kadang beki tarik cering masalin rek. Guru teh bari ngaleos. Baikkan. Iya gini. Tak gitu. Jadi strategi mah mau jauh beda lah. Kemungkinan dari Jepang mah naon perannya 4-4-2 nya Jepang mah nya. Kemungkinan Jepang di 4-4-2 strategina anggar mah banyak berubah. Paling di susunan pemain. Jadi nurunkeun tim B na gitu. Sekarang mah rame, namun benar nurunkeun tim B na. Makanya isukannya. Isukan we di lokasi deui eta. Aduh, lokasi naon? Lokasi syuting, Pak. Ganti lokasi eta. Nah, genep kare isukan mah. Oh, komo jam sakitu kan mamajahna aing mah. Mujahna sare. Mujahna es. Mujahna ya Allah. Dia kan eta prediksi strateginya. Ayeuna si kira-kira pemain-pemain anu bakal ngisi pos masing-masing. Di Indonesia tong ngomong ke Jepang teu apa. Di Indonesia we cing back.
kira-kira. Yang baik mah geus moal kaganjikeun atuh nu Oh, tilu eta. aslina. Hah? Tah cek saya mah justru back mah bakal nu digeser salah Si sahiji. Rizner si Kemungkinan si antara si Hubner atau si Rizky Ridho bakal kaganti ku si Higgers. si Iga. Cek saya. Akang apa si Higgers? Teu nyaho. Ieu mah Higgers teh nyaho eta we toko alat Apa camping. bulu paling Tek toko alat camping Higgers. Eger. Geus ganti. Oh, eta teh topi. Oh, si sponsori. Syukur. Harusnya sponsor datangnya ke sorangan. Terus baik. Main gitu ya. Ya nungke bakal diundang podcast ke Iger kayaknya. Ya. Di puncak Jaya-Wijaya. Panggungan. Eta jadi kitu kemungkinan salah sahiji antara Hubner jeung Ridho. Tapi kemungkinan besar Ridho sih. Atau si Hubnernya bisa we diganti ku Higgers. Milos Higgers. Eta back tukang kiper kemungkinan jigana si Paes Tapi deui. kemarin emang si Ridho sadar we nya. Jarah memang kamari. Jadi kemungkinan si Higgers bakal dipaen. Adalah main teh setiap ieunya pasti aya Aya naik turun. turun. Kemungkinan kiper Paes deui cek saya mah kiper Martin Paes apa kan? Apa Martin Paes. Paes. Paes tutut Paes keong mobil butut ngagaweong. Tukang Masih kena mobil butut sih. masih ada usaha sampingan. Jadi bisa samping beureun ka mama. Iya, usaha sampingan sih eta mah jadi bisa samping. Gitu. Kayak gitu. Eta bingung ya. Lanjut. Kagongkeun anu lain tapi naon gitu gitu otak kalinya. Kayak nggak aja di pancingan mobil butut. Alam dijualin cak Dengan selangkah bawah lagi Jadi kemungkinan Marukan kumaha. tukang mah Jaijas, kapten mah tetep mau di Jaijas. Hubner Higgers. Hubner kiri, Higgers kanan. CB kanan. Terus tengahna pasti DMF-na Jawan Palu Pesi, IMF-na Haye, playmaker-na Haye, IMF-na Ricky Kambuaye. Haye jeung Kambuaye. Soalnya geus lila di Jakarta, Pak. Lila Jakarta. Jadi Ricky Kambuaye. Kanan kemungkinan Kevin Dick ayeuna pasti full kemungkinan dari awal. Kirina kemungkinan masih Perdong atau si Den James cek saya kemungkinan Perdong istirahatkeun. Kemungkinan James dipaenkeun. James di kiri, Perdong juga diistirahatkeun capieun karunya gitu. Nah, kemungkinan hareupna si Ole Romene. Jeung eta nomor second striker nama kemungkinan si Beckham. Kemungkinan Beckham atau Egi deui. Atau Lili Pali. Atau Si Ferdinand kan bisa ya. kemarin langsung balik. Langsung balik. Si Marceng kemungkinan si Marceng. Tapi lamun bisa mah nya lain pada urang-urang Bandung eta. Soalnya si Beckham geus katembong gawe. Pasti bakal. Cobaan si Beckham ti amayan di menit awal gitu si kayang nyaho jeung si Ole dieukeun didoyatkeun gitu. Ole. Tapi si Ole eta mau juga baheula deui, Pak. Naon? Kita asalnya teh orang Cililin asalnya. Nya si Ole percaya. Ngan teu tamat di Cililina. Nya depikeun ka SMP ka Bu SMP. Dalam mun tamat mah ngaranna pasti jadi Ole-ole. Nya. Ole-ole Bandung. Da teh ngaranna mah Olehudin ieu Solehudin Yahud. Ya, kawan karep. Teh Kemarin Wah, aing teh geus diarahkeun kana Ole-ole Bandung gitu. Banjaran Bandung sorean gitu. itu mah Cililin. lagu teuing mah. Oh, bener. Kan lagu teuing. Untung. Bising beunang lain hak kita. Enggak ada tuh nyanyi iyo. Tapi anggar. Promosikeun Cililin. Sok aya Gurilem, tuh aya Wajib, Cililin. Si Ole eta pemawan. Eta teh Matak nyebar ka kuliah Jawa Barat teh. kuliah. Zaman kuliah. So, mana lagi? Kemana we? So, dabongana diajak ngobrol lagi kan. Nawangkong. Jadi kemungkinan gitulah. Anggar masih si Ole-ole. Nya. Ole-ole iya Romeni. Terus namun ya mah kemungkinan si Beckham dipasangkan di awal saya piring-piring nama. Mual sih macet. Mual sih Saha. di awal. Saha Nya antara si eta Kamarisa
si Lili Pali, si Egi. Nggak tahunya si Marceng. Mun bisa masih Beckham lah. Kayak orang ngomong ke si Patrick. Kalau urusan itu mah Iya tuh. Habis biasa. biasa. Si Patrick ke telepon. Oh si Patrick teu ngangkat si Pom-pom. Yang masukkan si Beckham kan. Nya. Kadang-kadang lagi gimana? Nya. Memang Kapan sing halus main? Pasti didoakeun eta mah pasti. gitu. Sahan mah ngadoakeun atuh timnas, Bro. Hese. Orang gede bage. Gede banget. Nya Tetangga atuh. nya kemungkinan Dia mah. anu pemain anu biasa starter diganti mah kemungkinan si Perdong diistirahatkeun cek saya ya Bu. Kemungkinan Perdong diistirahatkeun ganti ku Din Jim. Kan teu jauh lah kualitasna. Ya. Karena sisa Yuri kemungkinan diganti lah ku si Kevin Dick. Kemungkinan di kanana. Cuman Rido kemungkinan diganti lah ku si Hilgers. Eta paling untuk depan mah kemungkinannya masih sama sih jika nama tilu di depan mah Kambuaya, Omeni, si Egi. Paling Beckham main babak kedua gitu. Bisa wae si Beckham ganti Egi, namun si Marcelino main bisa ganti si Kambuaya gitu. Eta kemungkinan nama. Gitu. Tapi semuanya Madepnya. Cuman anger da ente bisa sampai 80 menit. Itu udah capek gitu. Ya bisa 80 menit di BRI Liga ini. Iya. Lumayan gitu mah anger kan kamar ripuh kan. Begitu masuk menit 75 ka dieu, Aduh. ngalah rambai. Katingalali bungut peluru gitu nya. Mulu lupang kucing dari dog gitu. Sungut barau. Wah, geus juga koboy dangdut. Geus kila-kila we. Kila-kila panggung roboh teh. Jual kasih ke tukangin panggung. Lagi ya. Lagi. Datang dengan janji. Yamin. Aduh. Nah, da bongan atuh dapat dalig dengan sagala. Jadi gitu. pasti kena panggung ya. Atuh dah makan kumaha. Tapi ari di Jepang cuacana kumaha? Tertiris ya nanti. Tiris. Baru darmam. Mau gitu mah moal ieu teuing. Moal ripuh teuing di berarti mah da tuman di Eropa gitu. Yang beda jeung kamari basa main jeung ngalawan. Si Beckham mah aneh di Jepang mah. Oh gitu. Umur 12 tahun. Oh, ya udah geus lila teuing atuh. Aneh gitu. Nah, HP minang merenal aja. Nya lajo di Ya, koka. sama di dinya meureun HP pindah aja. Saya aja kainana semuanya. Oh, kaindahan naon. Di Japon Samuranya Jepang karena Nah, puji. aing ngebahas Jepang mah sensitif ya kan. Coba nyalinger ka dinya. Kemarin dan nu kabarang mah datangan nu ka hari. masalah Jepang teh. Eueuh nu mengbal na mau. Tapi Paling nu bener, datang mengbal Subasa. tapi bener dipikir-pikir urang ngelawan Jepang ge nya di kait erat kaitanana jeung sajarah. Pasti. Penjajah. Jepang penjajah, tim nu ngabantuan urang urut penjajah. Di Walanda. Di Walanda kan loba pemain urang kan urut nu ngajajah. Ayeuna dilawanna Jepang urut nu ngajajah. Heeh, POC. Ah, iya. Naon? Uing karek menang Info, lain Info jomplo. Heeh. Jadi salila ieu urang nyahona, urang teh dijajah ku Walanda, tuluy dijajah ku Jepang. si horeng lain. Da Jepang mah ngajajah Hindia Belanda. Oh iya Belanda. Pamarentahanana can aya Indonesia. Iya. Jadi nu dijajah saha? Walanda sebenarnya. Ya yang Hayang menguasai. Jadi nu diusir ku manehanana Walanda, Haji. Memang benar jadi areleh manehanana si Walanda teh baralik. Tapi ternyata ari ieu mah cek beja tinu benang dipercaya, ieu nya selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat. Beja tinu benang dipercaya. Si rombongan administratur gitu nya kan bahasa Walanda eta. Administratur gitu. Eta mah teu balik ka lemburna. Jadi maranehna mah ngungsi teh ka Australia. si Belanda teh Si Walanda administratur. deket teh meureunan. Kut jauh. Nya Ya, di daripada balik ke Belanda mah ke Australia. Sanajan can pernah ngukur kan gitu sabaraha gitu. Tapi da dina peta ge Saya kaget teh. kawan. Kana pun Papua. Kita ke Australia. Tah, jadi ku ayana administratur nama si keneh komplit anu araya di Australia, Walanda tidak mengakui yen manehanana kungsi dijajah ku Jepang. Udah Hindia Belanda. Hindia Belanda teu ngakui. Oh. Ya soalna
nanti muncul orang mah pengelola administrator negara masih kene aya. Belanda ngajajah mana tuh? Ya kan malah iya Indonesia, Nusantara. Udah kan cenah Indonesia. Nusantara ngajajah Nusantara. Nepi ka perang-perang gitu nya jeung antar kerajaan teh kan Belanda. Jadi ngebahas sejarah gitu. Kan ieu mah ngabahas Jepangna. Jadi salila ieu dogma nu aya di urang teh yen Jepang teh ngajajah Indonesia atau Indonesia teh ayanya. padahal kan Indonesia na Bener. Ya, jadi kudu kumaha ke urang ngalawan Jepang. Kudu nama aya satengah nganuhunkeun. Ya, kahiji Walanda aridit balik di dieu. Nu kaduana urang diberi kesempatan keur proklamasi kemerdekaan. Tah, ai kamari teh lain kamari baheula gitu. Pang-pangna si Jepang bisa eleh ku Indonesia ya taruhnya bisa indit di Indonesia kunaon syariatna. Kan ku nuklir eta. Kan ku pematum lain teu eleh. Di mana eta nuklir? Da teu eleh. Di mana? Di Amerika. Tah, berarti urang boga peluang menang jeung Jepang lamun kitu. Naon sabab? Sabab urang boga pemain nu ti Liga Amerika. Tah, saha Si Martin Paes. Hadinya urang mah coba kepikirannya apa? Jadi teka baca analisa. Mau kabaca tuh dari mau jelema ngajang pakai tok orang jam. Jadi kemungkinan bakal Bisa jadi. Soalnya ya pemain di Liga Amerika. Si Martin Paes. Berarti si anu nuklir Jepang teh si Paes. Timnas Jepang can menyadari eta. Moal nepi ka darinya. Si timnas Indonesia lagi maaf tapi karek kurang unggul nepi ka dinya. Teu teka tae lamun teu bumi. Kacida ya mun teka tae kan. Kurang Jepang lagi nya. Jadi eta da ejeung deui biasana kan Jepang teh geus roga ka urang teh geus ngajajah geus kan eta teh jalim gitu nya. Jalim. Kelakuan jalim. Kan pasti bakal aya wawalasna. Taruh aku urang wawalas di lapangan hijau. Di dunia di ulah wakang ke. Di dunia bakal saya wawalas. Cik eling moal. Menang Indonesia lah gitu insyaallah gitu nya. Bukan mari. Aing wae. Kudu ku aing wae. Kan bae. Apa di jalananna terus saja. Aing nu ngajalanan, aing nu. Alah, gitu. Jadi dirinya nu ngajalanan, ieu nu ngandelan. Jadi gitu. Ipis lapis kandel tapel gitu aja. Jadi hukum karma lah berlaku pada badinya nama. Jadi Jepang teh geus waktuna lah gitu nya. Manehna geus seubuh ngaruk sumber daya urang teh aya nama atuh minimal atuh. Manehna dikeruk 3 poin wae mah ku Indonesia atuh. Ikhlaskeun we digaokeun gitu nya. Keun moal sabaraha gitu. Itu merentayeuna prediksi skor. Biasa di segmen akhir ya tereh beak tuh waktuna. Jepang prediksi skor Jepang jeung Indonesia akan kumaha prediksina? Menang tipis euy. Menang mana? Indonesia. Menang ipis. Aya harapan. Dina irongan aya harapan. Tadi teh kan. Irongan tadi nu cek saya tilu sejarah eta. Piraku teuing kan. Si Martin Paes nu baheula boga spirit aing ku aing di bawah atuh sih. Amerika. Eta. Paes di baheula apa salahna jadi timnas Indonesia. Ya gitu. Ge ku Aki jeung ku Nini nanti di bakalan si Paes. Di bakalan. Maneh kayak hiji waktu ngabela timnas Indonesia. Sing ingat bahwa Jepang ge eleh na. Lain ku Indonesia. Amerika. Jarak jauh kan di bawah tuh. Tah si Paesnya ditalapung bola teh. Kejauhan langsung asup. Lalawara bom asup. Sok berarti kali. Lamun kejadian eta kira teu trending gitu. Jadi menang tipis 3-2 wae malah. Wah, omeng atuh ieu. Wow, bener kamari ge indah mana permainan bari jeung tela laju aing. Bae lah tela laju ya. Ini Kang mah ada Kang. Kang Aldo menang mana? Indonesia. Ipis deui wae. Kade tong 6-0 ya. Tong lalawara. Eta mah ngalawan Jepang masa teu mungkin. Buat ngelawan Nukaria wae dengan salah wae prediksi teh. Ari ngaran kemungkinan mah bisa wae. Oh. Jika 10-0 deui gitu. Ya cek aing ge kadang bagi parah we. 10-0 teh jadi 1-0. Gitu kemarin kan eta nu dinu ieu dengan jeung Cina awewe 10-0 teh. Bener kan 1-0. Bener gitu. Ya hiji jeung 0 mah. Ari saya mah kemungkinan lain teh ieu nya kemungkinan draw saya. Draw skor hiji-hiji.
Tapi mudah-mudahan ngadoa kahayang mah Indonesia menang Hiji nol. 1-0 we. Nah, Tapi kemungkinan bedana draw antara 0-0 jeung 1-1. Ya. Debat skorna. Gitu Bang Inten, Kang? Dari tebak skor mah geus teu kudu ditanya alasan, Hmm. geus teu kudu ditanya sababnya, Hmm. karena oge prediksi skor. Prediksi skor. Nikmati we. Nikmati we. Ulah sok hayang ngaririweuh lah Prediksi hirup. ngaranna ge. Ulah sok hayang ngaririweuh lah. Geus dibere geunaheun tah ieu ngaranna prediksi. Alur lagi ya. Terakhir hiji deui Kang. Naon? Bagi mikir Judul anu cocok ke episode dia naon? Aduh hareupan jeung mantan. Aduh, harapan jeung mantan. Da urusanna jeung mantan mah rada kajero soalnya. Anjir. Cik Aang Aldo. Ada Aang, Tinggal Aang wetan. kudu aang kalau bah kieu mah. Geus eta. Naon? Kumpul mikir siapa. Terus dapat sejarah we. Soalnya orang bingung ini naon judulnya gitu. Naon Cicok. Heeh, nya teh waktu betak nanyakeun menangan itu. Atuh, nyaho kitu ulah nanyakeun lah ka uingnya. Terus kumaha? Urang boga ieu ye. Gitu. Naon atuh wing. Kalau bah kacokot ku uing bingung ngaranna. Harus eta we make. Kitu mah tah gawe kasorangan. Heeh. Cing so. Teuing aing. Ulah eleh ku pangkat kieu atuh. Tigang. Ayo Jam naon teh cenah mah? Kulan teh cenah. tak gitu kan berarti ayeuna mah da tos cekap waktuna mangga udah di ieu sareng pesan-pesan terakhir na we. Ulah pesan-pesan terakhir juga nu moal datang deui. Pesan dan pesan. Kitu paling tentang lagi nya. Adina raraga ngawangkong ayeuna. Keun ari perkara Gratis. ada perkara tiis jeung teu nama eta mah da geus bakat kitu nya da urang mah da lain komedian atau di henteu ge euy. Yang obrolan. Iya, Urang mah yang kemudian urang mah Komarudin. Teuing komardian. Jadi ulah dipiharep lalajo podcast lalajo ieu ngawangkongna kongres ieu loba pinuh pikaseurieun. Keun ari perkara milu seuri mah teh naon eta mah nya. Urang mah lain acara komedian, lain acara stand up gitu. Tapi sanajan ngobrol ngalor ngidul ka ditu ka dieu nya mudah-mudahan teu aya anu tiasa dicanakna teh kitu tah nya. Dadakon atuh urang ngobrol kieu. Cokot senot Gitu. Keun we perkara eta mah da ieu mah urang sakur hiburan, etang-etang sare pas sore gitu urang teh. Ulah sepi teuing, keun ari perkara. Ya ieu mah tambah gabut cek barudak ayeuna mah. Gitu. Para wargi sadaya, urang teraskeun ngawangkongna kongresna dina episode anu salajengna, oke. Mudah-mudahan urang tiasa tepang daun deui, tiasa tepang amprok jongkok deui nya. Tong hilap Share, like, komen, subscribe. Kongres official. Itu aya nama jadi kongres official. Kongres official. Tapi anggar ieu nama masih kene Pagilang channel. Naon sebut teh? Aya ieuna geuningan. Channel Anu make at teh gitu. Handle-na masih. jadi handle-na masih kena di Jadi lamun searching Pagilang channel mas ketemu Masih itu. aya. Kongres official ketemu itu. Alah, ketemu itu. Kita para wargi sadayanya hatur nuhun kanu parantos mancot. Oke, anu teu hilap share, komen, like dan subscribe. Supados acara kongresna manjang deh. Amin. Atuh ieu teh oge ka para wargi saurna anu tos bade aya nitip alah sponsor teh gitu nya. Atuh kopi kapal abri ge atuh naon gitu nya. Nya teh naon itu? Teh pembegang. Hanya kal poe ieu mah ada ganana pembegang. Gitu. Urang cekapkeun heula kongres dina episode ayeuna. Mudah-mudahan urang tiasa tepang deui dina episode salajengna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu,